Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa lagi dengan Ki Kampak ya. Sakabeh rakyat rek milih Kang Deddy Mulyadi nu di Jawa Barat. Lamun 88% berarti hampir kabeh rek milih Kang Deddy Mulyadi. Mantak tong hariwang tong salempang, maju terus Kang Deddy, semangat ya. Ki Kampak kamari jalan-jalan ya, cuman tadi videokeun gitu. Ditanya ku Ki Kampak hiji-hiji rakyat, aya petani ditanya rek milih saha lamun jadi gubernur Ki, aya 4 calon kieu aing mah nek milih Kang Deddy geus jelas na Kang Deddy mah ta eta petani nya keur ngalaan awi manehna. Bahkan ieu ge jembatan ka hareupna cenah penghubung Subang jeung Purwakarta cenah hiji deui cenah tah. Nu belah kidul engke mah mun Kang Deddy meunang mah ieu ge bakal dibangun jaina. Tembus ieu cenah. Bisa tembus ka Subang, aya hiji deui belah kidul. Tanggeus di dinya Ki Kampak jalan-jalan deui ngahaja resepnya. Amprok jeung nu nyadap leum. Ieu ka gubernur nek milih saha Pak ka hareupna? Tah ieu aya 4 calon. Rek milih Kang Deddy Mulyadi, tah eta tukang nyadap leum. Bageur cenah Pak Deddy mah jelas. 2 nya. Mangkat deui amprok deui jeung tukang cilok. Asli tapi warga Purwakarta. Rek milih saha? Kang Deddy moal milih saha-saha deui cenah. Mangkat deui muter tah ka daerah Benteng ka ditu bijil-bijil teh di Pasar Minggu. Terus aya nu ngangon sapi. Tah nu ngangon sapi ditanya, "Ibu, Bapak, punten cenah. Bade milih saha engke ka gubernur? Ayeuna kedeung deui nyoblos." "Ah, moal ka saha-saha emak majang. Nek ka Kang Deddy," sarua eta. Sedangkeun si bapak eta anak incuna loba, anak incuna teh tah. Kitu. Amprok jeung tukang beca di gang nya kitu keneh ditanya rek milih Kang Deddy. Jadi mentak eta ngadabrus, ngabohong lamun loba jelema anu nyebutkeun Kang Deddy kafir, Kang Deddy musyrik, Kang Deddy teu dicintai rakyat, tah eta teh omong kosong, wadul. Aslina mah rakyat kabeh mulai ti ibu-ibu anu ngarambet, anu maco nek marilih Kang Deddy Mulyadi karena naon? Tah kos nu ditukang, kos lukisan, buktina Kang Deddy bisa nyiptakeun pekerjaan kanu tani, pertanian resep Kang Deddy mah. Budak putus sakola disambungkeun deui bisa sakola, nu masantren, nu dikuliahkeun, nu dibere domba, nu dibere modal. Supir bana keur bitu tah amprok jeung Ki Kampak di Kebon Tiwu. Ditanya rek milih saha? Sarua keneh wae Kang Deddy Mulyadi, sedangkeun baturna loba eta supir. Karena naon geus kajasaan ku Kang Deddy mah cenah loba rekan supir nu ditulung cenah. Mentak geus moal kuat nyerang Kang Deddy nek dijejeleh nek dikumaha-kumaha kada bakal meunang Kang Deddy mah geus pasti. Ta uing sorangan nya Ki Kampak keluargana loba, keluarga besar. Di dieu di Jatiluhur, di Subang, ngajedig nek ka Kang Deddy kabeh pasti meunang Kang Deddy mah. Nomor 4 tah ku Ki Kampak bakal dicoblos karena naon? Karasa nyentuh jeung rakyat, deukeut jeung rakyat, lain pamimpin sakadar ngabacot koar-koar di kajauhan lain. Kang Deddy mah deukeut pisan jeung rakyat. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.